biasa buaya buntung busek des. Jika Om Ius buaya buntung. Bukan des. Sugan teh busek des. Iya tadi dia papa nama naik buka des. Encin. Alhamdulillah namanya ayah buaya buntung tapi olah sok nyindaran ka Om Ius atau buaya buntung. Alhamdulillah. Ku ayana festival bintang digoda. Panginten encin ayana naik pangkat. Jantan ibu kades. Manawi, iya mah, encinnya tekarsan panginten, mohon sok sanaos ayeuna mah datang nampi teleponnya. Karsan pada gintun salam mula kang usaha teu sok karunya ah. Leres assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga besar Rancakalong, Pakuwangi, Cimalaka, Pakemitan, Mama, Bapa, sadayana anu nuju nonton ti Rancakalong sadayana nya. Alhamdulillah tiba adegan oge. Setelah awi sadayana dikumkeun wae.
ngaturkeun salam nama sakitu wae panginten. Oh gitu. Mohon abi mah suka sedikit-sedikit tapi yang pasti-pasti aja. Ieu teh Pak Erwin, ieu teh juri panggalakna. Tapi galak juga demi kemajuan ya. Demi Neng ya. kemajuan. Neng Jin, hawatos kasih utun mangga ada seula pangintennya. Alhamdulillah. Anu mah panginten aya kahaturkeun akang-akang teteh-teteh anu jumancok di layar kacana sewang-sewang anu pangintennya. Masih nggak sesuai gitu dan tegarnya aturan kasayana pangitan akang-akang teteh anu jumancok di TV na sewang-sewangan masih kene di acara festival bintang digoda pangitnya kalasan Om Yus mah sepuh sok pohoan kadang-kadang gitu ya aturan kasadena wae pangitan akum moal diwiji-wiji ayeuna masa Jawa Barat sa Indonesia we pangintennya. Amun panginten tos kasakseni tadi panginten di segmen anu kahiji oge ku urang kasakseni pangintennya aya peserta C Firman Mulyana panginten anu alhamdulillah dina dangat harita pangintennya nyanyikeun lagu Cincin Putih. Kaungan Candika oge panginten di segmen anu kedua peserta nomor urut 2 aya Ceperendi Gustiana oge laguna aya Manis si Imron Sadewo tah karasan panginten dina festival bintang digoda tiap peserta menyanyikan 2 buah lagu pangintennya anu kahiji dangdut anu kaduana panginten pop Sunda tah gitu beli akang teh mah bade ngarengkenek panginten mangga diantasanya karasan panginten dina segmen anu katilu itu enak gitu orang tampilkan pangintennya karasan ke aya Cepirman Mulyana anu bade ngalantunkeun lagu anu kadua apa itu Cepirman bager ayo uing jadi juga kieu nya amit Cepirman iya siap lagu kedua bager siap ulah grogi bagernya insyaallah bisa we patahan kanggo batur ari ieu sorangan sok grogi hareupeun kamera oh gitu da mending keneh nyang hareupan ribuan jalmi panginten Cepirmannya Om Ius oge panginten terus biasa mayunan ribuan jalmi kamera 2 siki ngadeg-deg da tuur teh tah gitu kalasan ayeuna Cepirman di lagu kadua bade nyanyikeun lagu naon bager lagu Jang lagu Jang eta panginten spesial oge ke papatah kanggo urangnya ya kupami di tempat kurang malah gujang teh panginten ieu ku urang ieu papatah kanggo urang sadaina sepada seorang eling teras pangintennya ulah diturutan tukang kenang masuk teh eling wae aduh alhamdulillah siap Cepirman lagu anu kadua Bung Marcel Bung Marcel oh gitu aduh ampun Cepirman siapnya siap ay lagu kedua festival bintang digoda aya ti Cepirman Mulyana aya laguna cak
jadi jalma soleh. Luar biasa, biasa di luar. Firman Mulyana, iya tembang nate jang tisuan tenapa Haji Oon, ya. Alhamdulillah. Kumaha nu kadua mah rada mendingan, tos rada kekuasai medan pertempurannya. Tos rada teu nervous. Teu nervous teuing. Tadi mau langsung gurudug pangintennya rada aya kene geumpeur, rada kene aya non nervous kitu tah. Ku kituna urang langsung wae disumanggakeun ka Ibu Sekdes heula kanggo komentarna kanggo Kang Firman Mulyana dina lagu anu kadua dina Wanda Pop Sunda. Mangga. Alhamdulillah Afirman. Seri. Nervousna tas leungitnya. Tas ngirangan ya alhamdulillah. Tina lirik lagu ge naon namina teh tos menguasainya. Namun memang aya nu pabeulit keneh, da eta mah teu sawes da abdi ge osok. Abdi ge lumrah ngalumrah bae. Namun namina festival mah kadah leres tina lirik tekenging pabeulit tekenging naon namina teh anu dua jadi hiji anu kahiji jadi dua beureun kitu anu abi teh tadi ngadangu anu ulah jauh ti ulama anu pas saatos repnya jang cing jadi jalma hade cing jadi jalma gede beunghar harta jeung barhate tah jang hidup cinga jalma turut parentah agama ulah jauh ti ulama nyobat sareng ahli tobat eta teu aya tapi aa ngalih ka lirik anu pertama kanu anu mananya aya mudun jeung tanjakan tah eta ge teu aya di anu mimiti teu aya Bait eta anu kadua eta mohon tinu bait pertama we ge ngaleungit aya mana eta teh aya mudun jeung tanjakan tah anu eta weh teu aya pokona mah. Terus anu kadua ulah jauh ti ulama nyobat sareng ahli dalit sareng mana ieu teh nyobat sareng ahli tobat dalit sareng para kiai
Cobi teh ciner, sami teu tidinya. Bedanya. Beda. Buku mah beda wae, pokoknya mah da. Pipaseaeun wae jeung kami. Hirup kena ku owah gingsir ngarah aya nu ngageuing, mangsa lengkah ningang salah. Memang eta teu aya. Jadi ngalih deui lirik nate kanu pertama afirmannya karaos teu. Karaos. Nya. Karaos. Nya, karaosnya. Memang ngalih nate ka lirik anu pertama kudu aya mudun jeung tanjakan tah ngalih nate kadinya we pokona mah. Memang sakitu unggul lah ipok kanggo gerak tubuh oke masih ai penghayatan mah oke. Kanggo swanten oke. Kanggo gerak tubuh sareng lirik memang aya nu pabeulit sakitu we abi mah moal hayang pasian nuju serak. Mangga lajeng wae ka buku ah. Mangga Ibu Kuwu dilajeng. Kenapa? Saha oge nu rek kajak paseanya, soranganna nu sok nyar-nyar wae sok mancing-mancing wae. Nur Firman, nya sapras anu diwartoskeun nembe. Sadayana mah aman, pangiteunya mung eta hungkul. Nya pas awal di Santos Ref kedua kebalik gitunya. Warna vokal bagus, aman saur abdi mah nya. Coba mun tadi henteu nervous mah meureunannya. Alhamdulillah oke pisan gitu, tapi alhamdulillah lagu anu ieu atas lebih baik mendingan. mohon alhamdulillah sakitu wae aya pok. Oh gitu wae? Iya sakitu aja. Simple Simpel pisan. kan? Iya. Teu rame eueuh nyarekan player, eueuh nyarekan pemusik, poe ayeuna mah. Teu kurang puas. Naon cik? Tadi lagu Imron Sadewo kudu Wah, nama. geus kaliwat. Ya itu mah lip sync tuh. Wah. Bangung. Tong dibejaan, tong dibejakeun. Tekaci, ya gawe mah da digawe, sarua capek-capek. Tukang kendang mah tadi lip sync ngalicik. Eta ngadon ngadepo. Astagfirullahaladzim. Tukang kendang, ampun. Tadi dia ngadon chatting jeung awewe saja dia cek kumaha cenah. Bohong. Mantan kabogoh meureun. Eta juga aya aplikasi bawaan HP. Micet. Entong teh nya. Tah, atur nuhun. Siap. Jang Firman, bilih bade kintun salam heula menawi kanggo saha atuh sok kintun salam heula. Menawi bangga. Hapunten kanggo kanu lagu kahiji pangitan abdi nembe aya kesalahan teknis pangitan. Wah, laras naon. Masalah pisan. Anu kaduana ngahaturkeun nuhun kanggo pelaksana acara ieu. Sim kuring nya anu intina mah nuhun pisan. Kintun salam kanu di bumi atuh kanggo saha menawi. Salam kanggo Ayah Mamat. Om Jeko sapara kanca di rumah di Serang. Sarang ka wargi-wargi Firman Sadaya anu aya di Talun, sarang di Cimalaka. Iya. Doakeun lah intina mah gitu. Mohon, sakitu cekap. Siap cekap. Mohon pamugi panginten tiasa lolos ka babak salajengna panginten nya. Amin. Firman. Mohon, mangga. Mohon mangga. Ah, gitu nembe aya peserta anu kadua, anu kahiji ngahaleuangkeun tembangna anu kadua aya Firman Mulyana. Alhamdulillah parantos rengse tugasna. Oke ngahaturkeun nuhun pisan tina sagala partisipasina tabarantos ngiring aub dina acara Festival Penyanyi Dangdut dan Pop Sunda Bintang Digoda. Oke ka Akang Teteh sadayana pamirsa SMTP anu masih kene hoyong ngiringan di acara Festival Penyanyi Dangdut dan Pop Sunda Bintang Digoda diantos kanggo daftarna saenggalna nya. Mangga diantos kantun kontak wae atanapi kantun ka IG-na di IG Digoda SMTP tiasa ngalangkungan WA oge di 081312433018 atanapi tiasa langsung sumping wae ka kantor SMTP atanapi studio SMTP. Urang lajeng engke sabadana anu ngalangkung aya peserta anu kadua oke ngahaleuangkeun tembang anu kadua dina Wanda Pop Sunda. Kok kituna ulah ka mana-mana aya nu ngalangkung heula tetep di SMTP eces pisan.